hideung ngaringkuk atawa leumpang hideung mas ulah waka dipaehan sebab eta mah kadang-kadang orai bener kadang-kadang jin ngarupa orai. Jadi lamun aya jin ngarupa orai hideung warnana hideung ulah waka. Lamun ngaringkuk orai teh adzana Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Nyana kayak ngomong orai pakai adzan Mekah dong juga. Sial tak orai. Aduh. Ya Masya Allah bisa ngomong. Atau mau tidak mau orang kudu Allahu Akbar Allahu Akbar. Jadi orang yang ngerti ngelosot, tapi lamun haji pendek adzan Allahu Akbar Allahu Akbar digegel siapa ini betah ini ngadenge adzan sia orang ngegel betah ngadenge sorangan. Aduh Masya Allah. Nah orang adzana engke tutupan lamun cicing bae tutupan make naon bae bek lamun nya maneh orai sok di dinya bae maneh tapi lamun bade lain orai eueuh atawa ngelosot eta mah geus 100% bakalna mun kurang mun aya bae tutupan mun bener lain orai eueuh sorangan ngahiang atawa ngolosot kula alal haq di imah ieu teh sering tah bab di imah ieu loba jin bari geus di imah teh jin melulu tuh. Pernah terjadi kerja oleh tikene di tengah imah teh orang bade ngaringku ya Allah ya Rabbi geus nyaho geus dibere beda ku abah mun aya orai di dieu ulah dikukumakeun antepkeun atau adzan lah ulah adzan Madinah hari teh mah bukannya awas ya mah. Eta mah kasaksian jadi dia langsung kula can anggeus azan can anggeus karek datang ke hayya 'alas shalah robah naik ka tihang ijah naik ka oraina segede leungin kieu oraina ieu segede leungin gede aya urut kancing dia baheula mah kayu secang tah aya urut kancing teu di kancingan bolong jadi pindah liang baheula makan aya kasalahan tukang bas baheula ngaranna ge aju teh ditutupan deui tah dipelebah deui eta teh kamar mailot baheula nungurus emak. Nah naik kadinya aya liang segede kieu kan kancing kunaon ai oraina bada segede kieu ai asup ka liang leutik asup je cek urang ieu mah kos nu di TV teh aya film naon kareta film naon kara ngomong sia wah kaluarkeun ji betah emang ngaji jeung teu. Tah eta urang sok bade kieu aya liang leutik asup set. Jadi kula tungguna mah tina sieun seserian sorangan. Manggading sorangan bae aju seserian eta kula seuri teu asup kieu bae. Wah, si aing kaluar deui asalna ieu. Teu beunang geus serikeun. Aduh aju kuda tek cicing deui teh seuri asup deui ka dieu. Ieu alal haq pernah terjadi seperti eta. Masya Allah. Nah, panggi-panggi eta dina Faidul Makiyah. Kade azanan pernah terjadi di pondok pesantren Keresek Garut udah zaman Mama Busrol Karim. Aya orang di hadapan masjid
didinya aya Mbah Oni ngaranna keur urek kula masantren ka itu Mbah Oni teh aya keneh diketrok make tungkedan cak kelep tok getihan huluna paeh tak orae teh Masya Allah jadi masalah eta orae paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit ulu ieu orae gara-gara da dipaehan ternyata lain saorai-oraina telila kiaina leungit Kiai Oco atau Mama Oco Kiai Busol Karim leungit jago ngaji Mama Busol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Satibi tuker ilmu Mama Oco jago Syamsiah Mama Satibi jago ukudul Juman jadi dia pasti ini urang tuker cakna kula ngaji ka ente Syamsiah ente ngaji ka kaula ngaji ukudul Juman jadi ngaji lah teh jarago kabeh entek balik ti gentur ge diiring sakareta ngiring lagi teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiring ku sakareta ku jago-jagona ngaji geus teu kacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit mama teh leungit dibawa ku raja jin ka negara Azrak negara jin ieu mah asli ieu mah dongeng teh lain fiktif asli menang lah suka ada ka negara jin ternyata geus aya ratusan jin ngahareupan mayit dek nyalateun jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula Masya Allah karim jadi mama teh diajak ke negara jin maksudna dek dipaehan sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten kene iyalah ayeuna debat atuh jeung mama ieu mah Allah maha kawasa Allah maha suci Allah maha agung Allah maha segala-galana dek nembongkeun kagagahan ilmu mama Oco ieu teh datang ka debat jeung raja jin geus lain jeung jelema deui wari mah bahsul mah saya teh jeung papada manusia ieu mah di negara jin eueuh batur lamun eleh paehan metak mama diditu kan make Al-Quran setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna nya ngabunuh jelema bunuh deui nah ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai dilawan ku mama cek mama teh kieu lamun manusia ngabunuh manusia paehan tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa hewan anu lain ieu kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia kami teu sabangsa jeung jin maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja beunang kawin sote papada anpus manusia jeung jin mah keheula wah di ditu teh aya Mahkamah Agung segala rupa DPR nu teu kaluar di demo ge kaladir di dina kabeh wah di negara jin teh masyaallah MK na aya Masya Allah presidennya ini ke Kalimantan eta di negara jin teh seperti eta mua poharana luar biasa debat mama teh di negara jin ya Allah dengan kecanggihan dan kecerdasan mama eleh jin teh ngadu ayat suci Al-Quran ngadu hadis ngadu ijma ulama
panjang dong nama engke aya bukuna di kula baheula mah dibuat di Bangle Bandung tapi kula mah boga sejarah khusus kresek lantaran kula kan menang incu nah ye ulah sok iris ya boga bukuna khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ka nagara jin ka nagara Azra eleh lantaran eleh dihampura ngan Muhammad ta pernah imat singkatna bae singkatna debatna lamun dicaritakeun panjang kemudian singkat cuman minta mohon ieu pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbuniah tetep dek pesantren di Kresek ulah diganggu cek mana insyaallah cek mama ai kos kitu mah geus masalah geus mama akhirnya dipersilakan untuk mengimami ya Allah di negara jin mama ditang imaman di negara jin kulantaran cek mama kan besi engke di debat deui kan kula mah bangsa manusia iya bangsa jin kulantaran sakitu kula embung maksudnya lain kuda naon engke tah cenah cak sia beda pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah nah tetep mama embung akhirna ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan tapi kaulah menghargai atas ilmu anda ilmu mama silakan mama supaya mama ngimaman di negara jin oh biasa di urang mengimaman covid bae ge pan anu make ruku sagala pohara jasa kena corona di imaman ku nyana ruku ya Allah ya Rabbi Gusti Masya Allah aju jahar deh bismillahirrahmanirrahim biasa waladhalin di tukang negara goblok amin caknya nama taraweh meureun macam-macam di dunia ku hari macam-macam jijieun jelema ya Allah ya Rabbi kabohongan teh geus diciptakeun pohara antara bohong jeung bener keliru di akhir zaman ini mantap hati-hati salametkeun diri urang bae ku ari masing hade si hade geus salametkeun diri urang bae pun tayangan jelema nu lurus nu jujur jang nyalametkeun diri urang kadituna ieu beuki bahaya zaman kula leutik masa pira TV ge hitam putih abyad aswad yang bener jangan gegai gol gitu kabar hadina kolor si eta mah make kolor wae kan kolor dah kabar hadina dua dia mah geus HP dan lain sebagainya ya Allah nah ieu mah keur carita mama ajo salam pulang deui kaget mama leungit ternyata kitu ceritana dong ajib luar biasa ya santri dek Jumatan balik Jumat bawa Jumat ka babakan jauh balik Jumat kan babarengan kunaon mobil sedan Mercy baby bed Masya Allah sebenernya mun dipikiran mamanya ya mobil mewah kaditu deuk naon tuh ka lembur tapi kulantaran ngaranna ge santri kaget ya nak digerokeun dah ayo ka dieu naik cenah gana besi deuk balik ka Kresek naik cek atuh sabulan dibawa ke negara jin sabulan wah gara-gara Mercy tadi bandak si hade besi aya Mercy nah nya si eta mah hayang nyaho cenah ka negara jin itu geus mal balik deui si mah wow geus pokona bacaan ahli hikmat geus diketrukeun tetep bae teu balik-balik ujung-ujungna mama tak kerum ka Gusti Allah aya di luhur para aya bluk begitu mama ngadoa bluk teu bisa dicekel lesang sakumaha belut tapi tetap terus dicekel aya engke dongeng panjang nama ti mimiti akhirna beunang biasa deui per detik ieu masih masantren kene Siti Kolbuniah didinya masih keneh aya kuari jinnah teh jeung kuari mah loba anak baranakan meureun nyana kawin deui ngan teu ngondang
loba nu gendong di dinya tamu dulur wah pokoknya pemandangan-pemandangan anu aneh-aneh teh aya. Nah meeting kayak ieu tah naon garang-garana lampu dioyak-oyak atawa nu leumpang atawa engke aya nu bujur gede. Bujur teh gede jasa gede. Pan aya bujur pang gede-gede lagi meureun sagede Ratmi D29 lah. Gede gitu lah. Nah, ieu mah ibu gede mah tiluan eta. Masya Allah. Nah carita orang hidungnya mah dongeng engke panjang nama kayak insya Allah pukula dongeng ti awal tepikeun ka tamat tepikeun ka diasukeun ka mangle tahunan seluruh pesantren di Indonesia apalin bahwa Kresek pondok pesantren anu pernah guru na ka negara jin jago-jago ngaji. Nah tah terus lanjutkan tah Mama Oco terus lainnya kajian imam terus mantuna Kiai Jamal Toha terus aya deui Kiai Abdullah terus ka ayeuna teh ceng ending Abdul Qadir terus besan kula tan aya ceng ucu terus datang ka ayeuna jina aya ka kula pernah sakali pengalaman di dinya teh pernah sakali kieu pernah sakali nama unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu saja mah teu bager heran nah mesti ieu mun mandek mun santri moal digrog-grogeun moal da potongan lain santri tah mantu penjahat tak kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian ayah raramean di kitu alun-alun ayah pengajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan sok Ki Ahmad di Balat ieu mah aya deui teh kiai ka ditu kabeh santri kula teh nyaho aya ramean selenting-selenting aya ramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aca aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh ceuk kula ieu asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebelah lah ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon garang-garana pan make triplek digedrog jeung dug dah alhamdulillah aya batur aing kade sia asup rada kenceng dug ka dieu sih ka dieu ka jero geus langsung gedug-gedug kitu aja mah ka dieu dug jeban pancang amat sih goblok sia lain ka dieu langsung baru tas kerasna nyala baru dug buat kitab segala naon aya di lu ragang kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar batak geus lumpat kita dikunci deui lawang ge wah bahaya jeung bahaya ieu harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lalu ragang geus kabeh ya Allah ya Rabbi dah geus datang ka handap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cak aing teh ieu ai kunaon muncul di handapeun tangkal buah aya make kebaya hejo ieu na disanggu ya sewes juga mojang priangan mah gitu kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug wah iya lumpat deui ada jeung jin mah Masya Allah geus teh lalakon sakali salila di itu 6 tahun teh sakali kejadian model gitu
sajenan teu pernah babaturan kula urang Cicalengka batur aya kegiatan ngariung segala nyana sorangan bae di majelis kieu lah sajeuna Siti Kolbunia jaing kawin encan sakeuna ieu ajo kesepian babaturan eueuh coba pun bener-bener sia aya di dieu hayu ka dieu kieu bae teu bari ngaco ngomong ge bari ngaco kunaon aya nangkep nyana atuh ditangkep aju ieu lah ieu di dieu ente bisa ngomong di non kadang itu dibekem aduh kembali itu terus bae ditangkep punya data atau pan ditangkep nyaho ku jin mah tuh lain rarasan bang memangna kurang dah ditangkep geus wallahu alam sama kaditu namangan aya keneh kuari lamun nang tangan kaditu men ente teu percaya ge kaditu 100% ente kaditu terus batu maghrib bisa bangsa jam 9 mana Siti Kolbunia kayak gini Noel iya ayah kene ayah nama santren kene iya mau diceritakan dongeng nak di awal enggak ayah kalau boga lantaran keluarga dibere buku sejarah eta khusus ceritakan kejadian-kejadian jin Siti Kolbunia. Nah, eta ge ngarupa orang hideung, tah ngarupa orang hideung. Pandeglang can lila. Can lila di Pandeglang. Aya orang hideung di paehan teh. Kalap terus. Ieu na kos orai bae. Kos orai geus ka Kiai Hikmat, geus ka dokter, geus ka mana. Akhirna yang ngimpi nya teh anak masuk ngaji ka di ngimpi. Titah kadi ini diberi cai ulah kadi atuh cek lihat ya geus gering gerak kadi jeung naon atuh diberi cai bae atuh masyaallah alhamdulillah morotol teh padahal mah cai lagi meunang kulah-kulah acan ya nyenom kan terus mun teh cager pae ge eta heran da morotol mentah cai deui ka dieu 2 kali cager eta dongengna kos kitu kuliah teh mehan orai ye kajen kumaha guys sebab cenah kos orai ulah besi aya orai hideung amanat di mana baik di imah di luar di jalan ya dek baheula mah ditembong-tembongkeun kan ku kolot teh sehingga deh ulah lelempangan waktu tangari urang lamun lembang lo bata orai hideung istirahah sisi jalan baheula masuk di kokorolokan disebutna hadapeun tangkal sering kali ieu orai warna hideung ulah deh